Ah, sakit? Iya. Mana tangan mah? Kudu dongkok. Singkapkeun. Terus singkapkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mang Bodangnya. Teu bosan-bosan Mang Bodang ya. Ngajak ulin ka ieu. Ka naon ka kebonnya. Tah ieu Ya masih ianya masih sekitaran kampung urang baheula. masih kan di kampung urang lah ieu mah. Nah, berhubung anu teh cuacana halus tah urang ka kebon ke tongohnya. Teh kilas bumina almarhum nininya. Bumi Nini tadi dia tuh pati kaurus seperti kieu ya. Ayeuna urang neang nangkanya sugan aya. Naon we lah. Mana nakana ge? Keng ka kaluhur aya. Eta asak. Ah, sakit? Buruk ayo. Tisok buka. Ah, buruk ya mah. Hah? Hah? Burung ya mah euy. Burung. Aya buah dari tengah tuh bisa. Kayaknya baheula sih kurang sok dipaukan iya po tanggal teh. Aya anu? Kita Mah aya pasti. mulung. Ayo teh baheula teh. Kurang-kurang teh sok dipaukan ya. Buah ieu teh. Teuing Aya euy buah mah. ya an. Wah, jangkung aja. Mulung mah. Aya murah. Tak anjir. Anak anjing. Kita temo. Asak teh. Ya mah. Tapi rada burung ya. Tepati ya. Mau asaknya. Tuh. Mau teu asem euy. Cobaan. Tah itu tangkal buah. Tapi ka hieu mah nya. Baheula mah urang jadi sok ngalah yeuh. Iya. Anjing. Tapi asak teh. Halus. Ah, ika karek kumasem ieu mah buahna ge. Ah, bae lah. Jadi encan asak benernya. Tapi ieu bakal ngeunah seger gitu kan. Seorang mana eta mobil teu naik kitu. Masod teh mah euy. Teu naik nya. Coba. Ah, tuh euy keur meujeunna rujakeun ieu mah. Asli ya. Jika nantinya ieu Ieu na dijual. tuh kieu kolornya. Teh teh. Baheula abdi masa nya manini masih kena aya di dieu nya. Teh teh buah teh keur memujuh-mujuhna lebeutnya. Yang leutik baheula mah takala. Gede-gede tingkieu. Lebeut aku abdi teh dipaukan. Nyunkeun kan ini cek nini teh entong senang ngora keneh. Ku abdi mah kekalemetanna ditaekan. Wah. Alhamdulillah. Tak buahna mah akannya 2 ada tiang mah aja tuh. Dapatkan ge. Kan asem. Hewan. Ampun. Nah, aja ya. Segernya. Ayo ka dia. Tek ditaekan mah. Tuh. Geus dari Mang Ujay mah, galak Mang Ujay mah. Mah mulung deui euy. Hah? Mana bakene meureun. Haseum ge euy, hiji. Bae ieu nya. Ieu ketemu orang nean ganas lah. Minggu sama ya Kali tuh basa itu baheula di kalirnya teh. Baganas teh. Oh, bae. Seum euy. Segar tapi asli emang. Buahan euy. Ya ada. Nah, itu ganasnya. Peninggalan man ini teh. Ganas aja gitu. Tuhan. Itunya. Tuh. Eta teman-teman kebon anu tos dikantunkeun ku kebon eyang teh nya ku nini tuh. Teu kaurus kieu siga kieu tuh. Jadi jadi nu saya. Di Mang Aceng teh. Oke.
Jadi lamun diurus mah teh lumayan atuh nya pelak-pelak cabe atau naon koneng. Ayo banyak. Buahnya. Ah, yuk ke kalian jadi jabu kieu. Kan bala mah di kebonan itu ya. Oh, mengarangna kan. Aju kan. Heeh. Tapaknya mah yang kene. Oh, ya sok diteang ya Oh. no. Enggak kudu ngarit ieu nya. Heeh. Jalan kudu ngarit. Aya tapakna. Sugan we aya hiji dua. Nah, itu dia kalor ya. Ayo dong. Ya. Buahan euy ganas mah yuk. Anjir. Jadi geledegan kieu nya deh, euy. Yang ini. Kebun awi ge jadi kieu. Itu ganas ke usumnya. Heeh. Mesum. Waduh, ledok ieu, tapak ieu mah. Dia masih nuanana ya. Iya. Perdangan buah teh. Dah geus buruk nih, Bang. Sum jay. Salah. Nang ieu kono. Tego. Kita masih saminya. Di peninggalan awas itu. Wah, naonnya kayak mah? Tanggal kayak hunggul? Sama kayaknya tanggalan tanah dia taruaran. Ketika dia ya. Ini tanggal tangkilnya. Dan Elvian. Ayo kebun saha ayeuna ieu. Di pelakan ieu nya. Bang mangga, baheula mah ku urang itu di kebun. Bener ka dieu euy. Jadi jabug deui. Tahu iya buah iya nya. Tuh. Ayo kene Den. Ya, tebak nih, tekan. Tar belah dia dah. Iya. Kebun Mang Uya teh iya. Duh, euy. Halus ya. Itu saung uahnya. Bersih kitu China. Stok gimana? Hah? Stok non Suluh. jadi pas usung hujan teh langsung ya suluh diangkut. Iya buahna sarua aja jeung tadinya. Jeung naon eta? Ih, ada buah teh rasa can. Tapi geus karoning heuh. Oh sama cabe. Mamak. Mangyang euy bentar teh euy. Dok. Cobaan we. Heeh. Eta. Geus we hiji we. Cobaan heula. Hah? Bisi atah lebar. Kayak ngamuk Mang Uye.
Hah? Atah? Oh. Tak kayak ini lur. Iya. Tuh. Seru aja kan tadinya. Seru nah anu tadi mah samurah ke. Ku angin kan beda angin. Atau geus di alam meureun teu kapanggih. Piraku heuh. Bisa jadi. Seru gerak. Iya, Semurah ieu. Mana datang mah? Hah? Ngalah deui batu deh. Nu gede tapi deh. Ya. Ah, mantap euy. Mulai kana ieu. Yung tadi mah. Amis ieu mah. Ngalah deh. Beda geus bebeja tadi pas di imah. Sakulah. Geus ya kabeh. Yuk, kurang bujak ah. Ah. Itu ya teman-teman. Jadi ini mah punyanya uak saya. Tadi sempat di ditu teh ieu nya papanggih aya naon di ditu di kebon. Juga we senang tadi teh aya mah nu opi we aya mah kitu nya tadi teh. Lanang kana ieu nya. Lanang kana mah geus tutut. Nah, aya nangka tuh, nangka. Man, Tuh nangka ayo urang teh angin sugan aya. tah cabe tah. Lur, indah kieu nya. Kebon mah asli. Uish. Tuh, ajag tuh. Ajag. Anu nungguan kebon ieu. Buah kieu nya. Tuh. Anjing saha eta? Ada angin tadi. Hah? Aya kayaknya? Iya, lo bawa lagi. Aku kat pawalatak ieu. Dah hareueun ieu. Tuh, Saya tak. Asa teh. asa katilu. Halus teh. Duh, nya inang manggih. Apu kata asak di kebon. Alah, deh, naon. Halus ya. Jadi- Pada ayeuna hungkul kieu. Jadi emang apu ket lokalnya Heeh. merudul keneh. Ya tiba heula nya apukeut ieu teu dituar-tuar. Tuh. Ya. Mantap ya mah di kebon mah. Tah hareueun di wae. Kot pabalatak kieu. Oh, Patahnya sup kendul. atah gimana da? Dipeuyeum. Masak mah Yang mah dulu kolot. nu gede we, nu gede. Ya naon ieu? Ih. Tinggi. Coba jual poket euy. Anu ge sok dijual apukeut ge. Heeh. Mah yang sop buah mah teu da meujeuna. Tuh belar tuh. Tuh di sana. Nah, ini rasak. Rasak euy. Rasak euy. Rasak lur. Oh, tuh di sana be. Tuh, Tuh keblawetan berubah. nya nu pingeunahkeun we tuh tutupnya. Ngeluh. Si Imas nih para roga setengah harum. Turun tonggoh mana mah. Nakalapa. Lumayan euy. Oh, tuh di sebuah masa itu seberaha. Wah, ini mah aya euy nu bogana. Awas rasa bos. Kau patut ribet pahit teh. Harus teuing. Ditampi ya. Lagian ngakan kitu.
Prak-prakan teh itu menang ngeunah euy. Teh kudu kamol. Kudu mana? Ini jelas tuh. Itu jalan yuk. Kacang. Kalau bete gini kan kalau dena teh kabar. Kita juga. Ya cepaya ini. Lebar. Berarti kudu sampai sekalinya. Ngalana. Oh teu meunang nu gede mah. Lapoy euy. Atuh loba duitna. Ah, kumpul saya kieu nya jalannya. Pak. Tah anu bogana ieu mah. Oh iya, paman teh nya. Aya nu boga kebon ieu teh petani asli ya mah. Sukses. Kunjikeun lagi dua heuh. Pamajikanna 2. Hiji koneng hiji nya. Cirongko. Di mah hiji. Yang bantuan ngalayo, bonteng. Segala dibere heuh. Ayo dibere. Ayo lu orang bantuan ngalabun teh. Asli itu can diala kabeh. Tuh. Tuh. Tah nu kieu nya. Jadi anu galeudena mah teu payu. Aya wadahna teh. Hei, Tadi lur. ya panen bagja teh nu kieu ya tuh tempokeun. Tuh, Tuh. Ada nu payu teh nu sagede kieu tuh. padahal pait kene nya. Heeh. Enggak lah buat kieu tuh. Ah sariungan opat tuh. Kita super asupna. Bu ieu teh. Heeh. Wah, atuh ya pisan nya, loba pisan atuh ieu mun kieu. Nu galaledenan teu kaala. Kita jual tuh ka balatak di kolong. Di kolong saung ya pinu. Nah, kitu nya. Dan ieu mah ngalanu kieu mah aya teknikna kudu dongkok Disingkapkeun. terus singkapkeun. Mun geus nempo di jerona aya naon tah toel. Kodok. Kodok ieu mah kitu ieu mah. Kalau banteng. Ngalabonteng mah. Tadi orang ada katakan lah, kerja. Oh, Tah kitu tuh nu boga nadeg ini tah urang mah urang nyangkuan babon cing loba. Kitu ayeuna mah. Teu nu baradagna diala oge. alah we da. Cuman itu nama keur ngararujak bisa. Heeh. Tuh. Ya kuat super kieu euy. Da urang-urang mah lain sameta-meta bager mantuan yang babon intina mah eta Yang kekenyong. yang kekenyuhna urang mah. Iya atuh dirujak boy. Alah, Ah, mantap. Jadi ini mah berhubung aya dengan tuangan nu lain eueuh, parang ka dieu nya. bareng ka ke kebon, ngeueuh urang mantuan ieu nya. Heeh, tah kitu we nu. Mantuan meureun ibadah ongkoh, Heeh. terus Ngalababon eta. ngalababan ongkoh nya. Kawinya cereh hujan lu, Heeh. ngalakukan bantuan ah. Oh ya karek can salengkahnya geus menang sakit. Emang geus nya nu mah tadi. Geus tinggal uyeun. Nu handap Bae singgap-singgapkeun we. Ah, ieu mah kajualnya. Kemudian mah di dieu dina tunggulna. Kan jadi gemuk. Oh gitu. Iya, mah jeung mah. Ieu nya tan kieu nya tuh. Heeh. Euy ngopi atuh. Ah era. Mah kerupuknya, Heeh. yang kerupuk mah. Eta dari bawah deh nya itu pakarang ieu nya. Berkekenyuhan urang heuh. Bawa ngarujak. Oh, lur sadek kieu tuh nu di alatnya. Kita sakilo teh paling lah 10 nya. Heeh. Di sini teh. Tuh, jangan atuh. Oh. Mayahna kudu kokodok ya mah. Naikeun ka dieu tuh. Tuh, rantuy di kolong teh tuh. Nya. Ieu ngalabonteng mah teh. Kita sok kalah lewat ku batur mah ngalabonteng kitu teh. Ieu deh. Oh, iya teh pogeun. Tuh. Oh, kelihatan. Jadi orang teh berbuat baik mah. Tongkur mele duit tungkulnya. Mantuanku tanaga ge. Kamu ya babonan mah. Komo enak.
Nyata mah bonus lah pokoknya mah. Da moal henteu ieu mah. Ngaran-ngaran ngalabonteng. Tah nu karang mah yakin tah mah. Baik. Kop ala nya. Hop tah mah. Opi. Tuh ieu. Nah, eta. Tuh, ieu lur super mah tuh. Mantapnya. Aduh. Jadi lamun ajang ka dieu mau karung weh. Kita pangapiran nu galedek kieu mah kop mah bebas. Gratis. Tah nu para renyon juga kieu kan penyon. Mau asup. Kita di ekspor teh ka Jepang gitu nya. Teh barang teh ka Jepang gitu tuh. Oh, lamun misalkan ka jang ka luar negeri mah pasti nu leutik ieu. Alus mah nu paranyang geuningan. Juga boyong. Heeh, teuing tah ka ditu mah nya teng diopi ting kumaha gitu. Wah, Ka ditu mah. Walus alam, man urang mah ngajualna nu alus we ieu mah. Jeung deui lamun anu kieu mah geus sidik moal aya nu ku eta. Nu ku naon? Ku kuturan nih heuh. Mun ku nyocok. Heeh, mah kudu nyocok mun nu lalu teh kieu mah bener. Teh mah usiana teh karek sabaraha poe atuh. Tuh lur sapalintang menang ka kieu. Setengah itu sapalintah. Heeh, setang sajalur ya karek sajalur. Kan jalur ieu kayak belah dinyana sisina tuh. Ku halusnya ieu masa kieu mah nya. Emang kurang montok sih teh daun teh. Ya, anu penting mah, bentengna anu alus mah. Da daunna alus ge jangan bentengna uhan ya. Paling sampai sini dulu ya. Nah itu untuk petualangan kali ini kita sebelum kita akhiri ya, mudah-mudahan saja bos itu. Oh, jadi maksudnya gini weh, saya mau bantu dulu ini panen timun ya ke bawah, kalau orang gak sih nya, tinggal ke bawah. Jadi paling gitu heula lah petualangan ini mah orang bantuan heula ieu kabur hujannya. Untuk semuanya like, komen dan subscribe-nya mohonlah pokoknya mah bakal seru ke maka itu nama. Aya nama da kieu we lah posisina heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.